tafakur nafakuran makhluk jang mengarahkan maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa didelekeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat ngeunah ibadah. Jadi orang dek ngala wudu helat diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh didelekeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu ha atuh lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur di antri pan ngalawuduna ya di imah kalau bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat-sakilat sakitu ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai Gusti cili teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung ieu pake napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap ieu teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleuh jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus hampura bae Gusti tuh urang rek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunan ya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu salat ngalawudu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar waalaikumsalam karek deh tamat tahajud TK apa kos kitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku ari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sungut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang tah eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta cenah makanan inuman
apa abdi sok pakai nyaritakeun Gusti. Aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti. Pake ngomongkeun batur. Setunggeus teu bata geus dika Allah keun janu Allah pan abdi ge. Abdi teh nu Allah mata nu Gusti, titipan ti Gusti. Pan cek tadi ge wa khalaqa kullasyai, kabeh perkara nang Gusti. Wa huwa bikulli syai'in alim. Gusti maha uninga. Abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga. Nyaho Gusti. Ih Gusti maha gagah. Moal kasieun. Moal kasieun. Oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh. Tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan hei Junaid udang sia. Udang sarua jeung kos kitu teh. Sia teh kesel, sia teh mung tapi deuleu surga aing. Udah. Mandi. Ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu. Mandi. Mandi. Lu rapih mandi dah, manusia junub. Mandi. Tiris. Batur mah perang di medan laga. Nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris. Ya cak Gusti Allah, deuk tahajud surga sia ulah sok tiris. Awas sia ku aing digeringkeun isuk. Cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut gitu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk ngingseuk tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong bohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah. Tah tegar urang teh mandi urang. Wudu sakumaha tadi tabakur. Tabakur. Gas. Kamu salah. Kamu salah. Allahu Akbar. Nu pae karena tadi keur beurang nya tabrakan pae. Sok buka pocongna. Di kaca teh lagi sholat tahajud dia ayana teh kos gitu tolol bohong ka Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar azan aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolol datang ke pemajikan dari tahajud cepet awat lo bawa omong ya pocong kadeuleu bang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lu ya tersa borangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wa khalaqahum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sieun tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup diuk aing salat goda aing kusya moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong deui teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroy ganda roba-roba pan setan kakara kos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah ini teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar HP urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos kitu
jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sia kada anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumpur itu oh jahe bibi ayo berangkat ke atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek dia ada parang sana aing teu bisa babacaan beneran parang pocong. Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun fuh aya keneh bah can manjur parang sana aing deui beureudanan babacaan aing dia Yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun nama turut aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun fuh cuma ngajubleg keneh bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg keneh tolol mah dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih keneh can ilik keneh biasana ku ayat kursi ge hiber leuyit padieuh henteu datangnya anak kadenya cakal bah sial horeng takal kadonglong di kapur Masya Allah atuh baca Quran ge moal leungit ceknya katipu aing horeng dek Agustus di kapur moal bisa ku babacaan teh mah kos kitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cekna ledak du borangan mah sok kusorangan keneh kusorangan sabenerna eueuh nanaon kusorangan keneh ngajurig-jurig da padahal eueuh nanaon borangan teh kos kitu hogos kieu jelema di kondangan begitu di kondangan diengke-engke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak kondangan kayak mana rame cara dirinya tuh undang ayo guys berangkat jana pan asup make batiknya nanti malah tas salinan maksudnya besi kotor karena lagi hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ya mah horenganan tadi teh meureun lempah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih bahkan maksudnya maksudnya saling di jero lantaran dek keondangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batiknya dipakai baju putih nges aja sorban dikalurkeun ka dia putih deh beres barang datang kan wahajat dibuka ke tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong ka beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh cenah saha pocongna pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu ta eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae jajadikeun jadi mah keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dengeunah biasa pak teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek wah asana tadi udah ada 4 letik ya
asal kelenger didinya kerasa ah segala dengan ngagoler bae ya iya goler dia kan tapi terus baik korasa tetap punya anak kieu bae datang ke tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekerasa kan aya keneh bae sakira eta jurig dikeun penting can balik keneh bae datang ke jam 4 di deuleu ku nyana masya Allah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose gatuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantak ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh pan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dah sia jeung sieun aing pocongan ya tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagak dapreknya da di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus ingat ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing harang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti ih atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teh bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu ta eta ulah boga kasih jeung moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum Pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu taya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang ka dinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pasantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok masantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu di deuleu Allah mun urang dagang nu di deuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu di deuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu
Numantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum zanadiqah, ka kaum zindik anu manehanana nyaritaan Allah Ta'ala khaliqun nasi wad dawab wal an'am wal hayawan. Gusti Allah mah ngadamel manusia, ngadamel sato, ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus. Wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur. Iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak, kaya ning mau, kaya ning gajah, kaya ning bangsa buaya. Itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking, kitu keneh nu bangsa surur-surur, nu garoreng-garoreng, anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis. Ya Allah, kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka, tegese jin, tetapi ngamaknaanana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin, syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal. Jadi berarti ngahartikeunana wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin-kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah. Jin teh setan teh dijadikeun syarik, dijadikeun sekutu, persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah. Kitulah kafir nganggapna. Masya Allah. Jadi ngomong geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran, atuh setan ge pangeran. Geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah, ulah sok make silih sigeung ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu ngerusak, anu nyieun sok ngerusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh, padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran. Nangieun Allah makhluk keneh teh, tapi ku suku ngeunam kitu ngaranna ku Kristen, ku Yahudi, ku Protestan, ku Katolik, ku Buddha, ku Konghucu, ku kafir dianggap pangeran nya teh. Cek Nasrani jaing mah teu mangeranan ka setan. Kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu? Eta teh seakan-akan nurut ka setan, sebab cak setan sembah batu ku sia, sembah patung ku sia, sembah makhluk ku sia. Nang saha eta jana nyembah ka makhluk makhluk? Nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan? Berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin. Naudzubillah min wa khalaqahum, nangieun Allah setan ge. Deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan. Cek cenah henteu mangeranan ka setan, kunaon nyembah ka patung? Jangan aing mah mangeranan ka iblis, kunaon nyembah ka batu? Aing henteu nyembah ka jurig, kunaon atuh nyembah ka makhluk? Tete parentah setan, nasihat setan tete kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat. Urang keur cicing bener motor bararagus, mobil bararagus, warung gelede asup ka supermarket mamani tarariis ngeunaheun jasa. Kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah, mobil teu mewah ge teu boga, motor ge teu gablek. Cicing di imah anu butut pemandangan sehari-hari na motor sakitu baragus na mobil sakitu baragus na imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus, diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haji tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan. Kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati.
ceng ikan zaman modern Aisyah kudu cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan ieu geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang ngawarung kos kitu doang mah tuh datang ka iraha ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh dalam dina Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kata setan eta nyata oh kos kitunya datang ya kadinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh aja ya enak tuh kade kula mah ieu dikonsultasi ya tuh Mas obrol ieu Haji boga imah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna guguruna sok loba tatanya usaha bae lain imah Haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ieu masyaallah kula mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kula mah teu asup mantap asuh tak kos gitu teh tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lan terus bae mah kos gitu geus bawa ka ngaji mah ka ditu ieu mah ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru gitu ieu mah dagang bae ieu mah dagang ge jabang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu ke batu sia ka dedei kuari halanan malah ka debejakeun heuh kula ka dedei nah datang kadinya sekali dua kali bener sih ya bener lamun bener hayu ngilu jeung Mang Haji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut aduh bat saya tidak milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh ngomong kos gitu syaratna kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teu naon aing mah ngabejan mah mendek itu aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh Haji geus aing ge rasulnya aing ge rasul syaitonir rajim geus atuh lah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naing ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing mah hese paling salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan benar keur ngomong jeung setan nu asup ya aya anu langsung ka hate aya nu ngabentuk aki-aki setan ge sarua bae mentek sing ada basa aki-aki ya kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu kumaha carana
urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal diberi bonus urang titip diberi bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah teh capina fatul muin riba ulah ka make fatul muin lah nah jelema susah sih make fatul muin lain pensakanya hoing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad kos kitu mah nu da di dalam ulah fatul muin mio tad mio tad oh udah starter lagi mantap jasa tad komo sakupi nu eta teh nu nanggal beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan we jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mana kita mah riba kos gitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tad ye itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye ulah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge kusia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang es ka aing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae setan sia make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos kitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos kitu mah di bener oge ye teu buka ku sia kitabna pengsong-pengsongkeun habek kitabna geus atuh tah karena kadang bae jangan ngarikuk jana subrut aduh boga mio kadeuleuh ku batu meuli Avanza drek-drek teh ditangkap tinggal hulunya apa dipantog-pantogkeun pokoknya asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nang tangan kiai sagala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus teu jawab aing tolol teh kiai tah eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu mangeranana ki ngagilek dina agama ngagilek dina syariat masya Allah karim setik nah iya mangeranan ka setan tuh daun atuh make mangen jantai mah teh mangen komi sakriba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijieun gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh
ceku pertian nyaritakeun Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah. Cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah. Cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolo jas ngebogol Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah blood. Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong. Urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awewe Allah. Kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Gusti Allah, maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disifatan nu dicaritakeun ku para Yahudi, ku para Nasrani, ku kafir-kafir Arab bahwa di anna lahu waladan Allah teh boga anak. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ikut kurang karar itu ngomong nata nggak soro ngajelaskan bahwa Masih anak Allah atau aman Allah boga anak memerenanan atau kudu boga pamajikan. Kapan Gusti Allah teh boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah nang Gusti Allah kabeh kamari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah. Bumi kabeh nang ieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nang ieun Gusti Allah. Allah nu lain nang Gusti Allah. Makhluk-makhluk kabeh nang ieun Gusti Allah. Berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangin Allah. Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan. Kabeh ge nangin Allah. Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi, nu mantak badi'us samawati wal ard, nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah. Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyeun sasaha ge. Urang mah urang kuari nek yen imah ge kudu boga gambar nyontoh heula dek alamana ieu teh dek ala timur dek ala Mesir dek ala timur tengah dek ala Spanyol atawa dek ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh dek niru-niru mana dek niru Arab dek niru Belanda dek niru Amerika dek niru Paris aya gambarna atawa dek niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Nu mantak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya. Hayu cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh. Teu kudu make contoh-contoh. Bapana kos kieu, mana kos kieu borosot, anakna lain deui. Akurkeun sadunia aya teu nu model kos kieu teh malah aya. Bapana hideung, anakna hideung, bapana hideung, mana hideung ai borosot putih. Heran cak bapana mah nya aing hideung, mana hideung ai anak putih. Pasti sia main jeung tatangga. Kajen gua mah teu percaya aing. Aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anakna hideung sia de kurang curiga bisi anak boga anak hideung sia de lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah. Langit serta estina nagian Allah, bumi serta estina nagian Allah. Berikut setan-setan juri wabah nagian Allah, nagian salian Allah. Anna yakunu lahu waladun walam yakun lahu sahibah. Make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga. Biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan, pan Allah mah teu boga pamajikan justru nagian Allah kabeh ge atuh. Lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan, lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesaran berarti
Allah teh beureum boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bari eta kos kitu tahu jasa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah, cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah, cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah. Pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak. Jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai'. Jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah. Langit jeung eusina nangieun Gusti Allah uningangeun ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nangieun Allah uningangeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur deuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar sakeuna nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mandek ngaji bae menghindar besi aya anu nagih Allah nyahoan kajahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyahoan Gusti Allah anu teh nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu mantep lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah tak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat ngeunah ibadah. Jadi orang dek ngala wudu helat diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu na ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu atuh lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur di antri pan ngalawuduna ya di imah lah bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakitu ya mun can bisa kos kitu nago gue urang di luhur cai cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun da tadi wadahan ih
dasar aki-aki atuh. Wadahan atuh. Susuk ngomong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah. Ibadah bae, ngegantung mah atuh wadah. Celi. Gusti. Celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti. Eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun, nu nyieun sora. Nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah, cek jana teh horenganan eta suara. Satu sarua jeung ngadaekeun suara Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi, hampura ceuli abdi. Irung. Ieu pake napas ku abdi, nu dihirup ku abdi. Anu ku abdi diisap ieu teh oksigen angin. Teu kadeuleu ku mata abdi, tapi pan aya angin. Lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk. Ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi. Abdi di mana bae, abdi di kamar, abdi di jalan, abdi di majlis, abdi di leuweung, abdi keur di kantor di mana. Ku abdi dihirup eta udara. Lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara. Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari. Tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleu ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleu. Jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti. Kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus hampura bae Gusti. Tuh urang rek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai urang mandi diuk ngalaudunaan ya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu salat ngalauduk kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK apa bos gitu. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku ari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Atuh badegi ampura Gusti sungut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti. Abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang teh eta sok poho ka Gusti. Aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti. Hampura Gusti sungut ieu. Tah eta tina makanan inuman. Ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti. Aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti. Pake ngomongkeun batur. Setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge. Abdi teh nu Allah mata nu Gusti, titipan ti Gusti. Pan cek tadi ge wa khalaqa kulla syai, kabeh perkara nang Gusti. Wa huwa bikulli syai'in alim. Gusti maha uninga. Abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga. Nyaho Gusti. Ih Gusti maha gagah. Moal kasieun. Oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh. Tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udan sia. Udah, sarua jeung kos kitu teh. Sia teh kesel, sia teh mung, tapi deuleu surga aing. Udah. Mandi. Ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu. Mandi.
nu rapih mandina manusia junub di tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah dek tahajud sorga sia ulah sok tiris awas ya ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk ngingsek tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakumaha tadi tafakur gas kamu salah musalah Allahu Akbar nu pae karena tadi keberang nyatabrakan pae sok buka pocongna di kaca teh lagi sholat tahajud dia ayana teh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar azan aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan tahajud cepet awat lo ngomong aya pocong kadeuleu bang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lo ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wakalakum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lama manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing kusya moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di dieu teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi ganda roba-roba pan setan karakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah indit deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar HP urang manteng ka Gusti Allah indit temen kos kitu ge jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sakadea anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumpur itu oh jahal bibi ayo berangkat di atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parangsan aing teu bisa babacaan beneran larang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun aya keneh bah can manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing ya yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim Yasinul Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut aya keneh bah
Bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkan cuma ngajubleg bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg tolol mah dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih kena can ini kena biasana ku ayat kursi ge hiber leuwit pariban teu datangnya anak kadenya cakal bah sial orang takal kadong di kapur Masya Allah atuh ieu sakuran ge moal leungit ceknya katipu aing orang dek Agustus di kapur kamu mau bisa ku babacaan sama kos kitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cekna Lajak du borangan mah sok kusorangan keneh kusorangan sabenerna eueun naon kusorangan keneh ngajurig-jurig teh padahal eueun naon borangan teh kos kitu ogas ieu jelema di kondangan begitu di kondangan diengkeng-engke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak kondangan kayak mana rame cara dirinya tuh kondangan ayo guys berangkatnya pan asup make batiknya nanti tas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ieu mah horenganan tadi teh meureun lempah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih bahkan maksudnya maksudnya salin di jero lantaran deka ondangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batikna dipakai baju putih enggak saja sorban dikalurkeun ka dia putih deui beres barang datang kan hajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong ka beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh jana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae jajadikeun jadi mah keur wiridan mah teu penting maca shalawat ngeunah ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dengan biasa pak teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana tadi rada embat letik ya salli ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina kosrek asal kelenger didinya kerasa segala mah dengan ngagoler bae ya kieu goler dia kan tapi terus baik korasek tetap menyana kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekeresekan aya keneh bae sakira teh jurig dikeur penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu kunyana Masya Allah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose atuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantep ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh pan berani lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sia jeung sieuna aing pocongan ya
tampiling sak wae barang set eueuh ieu pocong bener kagak ada perknya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing kadang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig-jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nang ieun Allah aing nang ieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teu bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu tak eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kok kitu bagus ti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum Pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu taya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang ka dinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok masantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu dideuleu Allah mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakeun sampai 300.000 bakal anjlok nah emang kunaon kitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honora wih tenang aja cek orang Suriah yang penting sekarang beli dulu kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ku Suriah di bangkerat tuh emas kami Masya Allah tambah ratusan ton kakarak dijual 25 ton hayo geura duitan seberapa triliun ka dieu jang perang aing dek perang jeung Amerika persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker ya kakarak ge ngajual 25 ton di Indonesia geus turun tina 550 turun 530 turun 520 turun deui 480 turun 430 turun 450 ulah waka meuli emas meuli emas meuli mah teu naon ngajual ulah waka
atau diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal jadi tegablek gatuh masih turun kuari lamun urang nelpon ka bos mas moal waka dibere can jelas lantaran Surya ngajual dari 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang mas. Iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah gayang Amerika cek Surya basar asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tetep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran gayang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiriba ke Iran geus disiapkeun siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim nu ngaran Husein geus dikirim geus didagog-dagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual ka rakyat penjualan pertama 25 ton geus dijual batur eueuh nu nyahoeun Inggris neuleuh soa neuleuh persiapanana ternyata masih ratusan ton keneh geus teh kudu meuli emas komo mas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah ieu teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapanana emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main pepletokan teh naon kalau derewa kayak kene ces modar sia persiapan naon ya Allah Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah dek ninggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang di mana engke rakyat siap di Swiss simpenan negara Indonesia make rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan perhitungan Soeharto seperti apa karena Soeharto na lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenana sia mah geus ka Gunung Kawi bae guys naudzubillah min atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar tapi kan politik mah kos kitu hese jahona urang teh geus lengser Gus Dur lu matak dilengserkeun emang kunaon korenganan jaringan Islam na pohara jasa jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia tuh main di dunia teater Amerika waduh badan intelijen luar biasa orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan amin panggil min sini min nu keluar amin belaraja bukan ini iya para jasa lalakonna lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi urang bakalna beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya ceknyana sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur bari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh ku ari nu keur berjuang ge aya
ayat 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun, nu hiji umur 40 tahun, nu hiji umur 50 tahun. Lain lalagaan ku ari teh. Nu matak Obama teh mundur. Ieu waduh Islam wah jasa lain lalagaan Islam teh keur bergerak. Disingsieunan teroris apa mundur Islam? Lamun kamari di Amerika dibom, masya Allah lain lalagaan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali deh. Atuh siapa malah ya kayaknya aku di sapiraha dagang dangdir doang. Weh, lain lalagaan keur gerak kuari, masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak. Saha kiai ngaranna Junaid. Unggal negara aya. Apa presiden SBY yang nyahonnya lagi sarua mah atuh politik bakos gitu. Iya politik, iya ekonomi, iya agama boleh lalagaan nu mantak tenang. Lamun engke perang gas panggilan kukula kade porosotkeun calanana ayo suntik ces pae aya ke kukula didongengkeun ke aya 4, aya Uni Soviet hiji, aya orang Tanzania, Afrika berarti hiji, aya orang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun, dijajah ku Islam Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ke tapak-tapak na acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiah urang Andalus, ahli palak urang Andalus, ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus, teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol beak kabeh tanda-tanda keislamanana. Ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu. Nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiah Ibnu Malik. Kuari orang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui dek ngaislamkeun Spanyol tapi orang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal setelah di kapal asup tentara Kristen dipaehan kabeh di jero kapal orok-orok acan lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong bobogoh teu nyaritakeun urusan sejarah Islam nah bangsa tolol bin goblok gitu siapa Spanyol teh masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad moal gerak kaluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus camatna ge camatna Agustus lain baris dana ka puncak bego baru lamun ditanya ku camat mana kiai ku camat mana bae ya eueuh ayo mah tulos ieu mah ulah siang teu mah teu bae ngan aing kapanggih jeung camat eta saha ngaranna ya teu rahasia aing teh mah tah teh mah ngagoreng camat bae emang goreng ieu camat bae ngomong jeung aing sia soekeun sia ku aing geus teu karasa Agustus saunaraona masya Allah nah ieu kuari keur mejana hudang deui di Irak geus aya deui puyeng Obama ceknya iya aing mun dilawanan bae beak di negara aing je kuari bae ge hutangna masih kene urut perang kamari encan jam 10.27 11 wallahu a'lam bishawab.